Nur, beli kopi kapal api mix, Nur. 2. Dek mana, Cek? Iya, dek meuli gas hareup. Sama kayak jeung meuli dihareup kan isi menur ge aya. Ih, ari meuli dihareup mah murah, 18.000. Ari di Nur mah 25, mahal. Ayo ah. Ya, kopi teh. Nur, Nur. Naon, Cek? Aya gas? Meuli atuh, Cek. Aya. Meuli atuh hiji mah. Sabaraha? 30, Cek. Mana mahal-mahal teuing 30.000. Cek ge di urang mah mahal. Ji gue kaditu hayang meuli nu murah mah. Nur, Nur, beli mie goreng 5. Ya, 25.000-an. Nah, ini mahal-mahal teuing 25.000. Tadi batur mah 20.000 5 teh. Cah Haji, abi teh ngawarung teh hayang boga bati, lain dek kerja bakti. Wantun galeh, teu wantun ulah galeh. Ya, mahal batur mah 20.000 duit bati. Aduh, belanja. Pas mana nih belanja teh? Dia di supermarket untuk bulan Nora. Nah, tuh lain di warung si Nur. Dari warung si Nur ge aya atuh nu kitu mah. Ah, di si Nur mah komplit. Ayo, ieu. Nur, hayang minyak kalapa saleter. Ya. Aspon heula we nya Nurnya. Astagfirullahaladzim. Bener jadi tukang warung mah kudu kuat mental jeung modal.